naon heula mana nog jeung hayam halus tekan nya heula nog atuh ai nog di mana bijina di hayam berarti heula hayam sia teh bener heula hayam ai hayam di mana tina nog cing heula mana nog jeung hayam pa heula jika nama emang na nog jeung hayam teh balap goblok sia teh dan nog bawa sukuan itu udah di ngagoreng sok heula mana nog jeung hayam ai sia teu mikir hirup teh ai barang na nog di dieu aya eueuh ai hayam eueuh ai mah nanyakeun hayam jeung nog heula mana cing mikir taluk dengekeun aing ngomong heula mana nog jeung hayam heula nog gitu heula nog tah kitu itu ngomong kan diomongkeun ku aing teh heula nog hayam nog gara sok ayeuna heula mana hayam jeung nog heula hayam tah kitu heula mana nog jeung hayam heula nog kitu eta kudu mikir kudu kreatif sia teh kabida-bida teuing ngalawan sia teh pogo-pogo teuing Tanya nanyakan heula mana jeung nog hayam. Heula nog kene gitu. Alah. Tompo. di dengete gitu. Heula mana si hayam jeung nu golotrok. Pinah ka dieu pinah sia teh. Naon dengekeun ku sia. Suara naon sada kue mari menja kue mari gitu pat dulu sih teh hei ada malongo manusia syak si ngomong teh ini kumaha lamun pegat genggerong teh doli genggerong aing kumaha pegat saha alah mun cawerang goblok sia teh suara piduiteun sia suara teh heumpeng Mau jadi harta banda mun ngarentankeun ai hayang ka Dewi Persik ya mah dengekeun syak saha suara teh alus bosrom lah udah kaget euy yo ka dieu alah anjir sia tapi kata puguh bentukna kitu rupaan gede hate aing ayeuna nah aya we sugan teh kuring ge nu goreng patut jeung aya nu leuwih aya nu leuwih teh lain nu hareup rupaan nepi ka jiga cikur denge ku ya denge ceuk naon cenah aing jiga cikur manehna jiga jahe buruk jiga mangis meteng lamun dina mobil mah naon Kang dewek sedan dawala si lain truk ai eta nu ai si itu nu jabrik ti kotok jauh anjing tina mobil kana ti kotok atuh itu saimang atuh bibitna kepancing ge lamun dina gedong dewek imah loteng teng tipu kuring si lain imah bilik imah bilik aya aing teu boga imah nyambung kene sama anjing lumayan leung teh Pak leung ai semoga imah mah acan meureun can boga lamun dina erloji ceng dewek Seiko kuring alba ari aing maok ya mah leung kene leung aya nyamuk boga menang mau boga menang maok oge nyamuk leung rada nyamuk ai kuring mah
jadi jelema teh dilahirkeun ku indung keluar tina palawangan indung biasa tina rahim hai kuring siling mun ngukut leung anak kukut teman hari situ mah tina teh muning bijina si anjing sakitu mah teh amak kan sabar saudara hate catakinnya nyeri mah lin sakitu sabar kuat kene sabar Cina catakinnya nyeri mah lamun dina inuman males ya kopi sok sia cai kopi dewek bir manis teh kotak teh kotak kuring sprite hai hebat ari aing cikiih sabar hate dina ku si anjing tuh jangan sabar lu kekasih sabar hate sabar anjing awas ya jangan sabar lu kekasih Cina lamun dina kue dewek kue mari teh kumaha nu buleut ning bulan can apa meureun oh di ditu mah ai kuring lapis ai lapis nu kumaha aya we ngeunah lapisan lapis legit aing pasti aing pasti nu goreng sok naon aing sok beda nu alus tong makasih udon can puguh ieu teh siling teh pangalusna ulah amak dewek ranginang nu tadi anjing tuluykeun si laing dawala opak ari aing jalana tenang da loba keneh kue loba dahan sabar sabar kene nak maneh dawala nyaho ti ucing apa ti ucing digaringkeun terus make obat nyamuk terus dihijikeun di talian tah si lain mah nu bieu nun anjing eta kadenge ku di talian we halus teh kapan halo kadenge ku di talian merukan barang nikmat artina di talian teh barang halus barang mahal tuh halus alah sabar ya beuki silingnya kue tinu bieu tina ti ucing make obat nyamuk oh atuh resep aduh resepna naon dikumpulkeun terus siakeun hees diuwelkeun pada manusia males alah males urang euy dek ka mana maneh jeung saha ngaran bade ka sawarga kuring teh hah dek ka sawarga peuh sawarga emangna sia teh sok salat warga ka apotek emangna aing salat kudu bebeja ka sia bener sia sok salat gitu dan sawarga mah kerja mun sok salat nu sok salat mah ka sawarga ka neraka anjir woi ieu jelema yang berbelat-belit ya agama anyar brutal ngabulak-balik akidah agama anyar bener sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat neraka teh pitempateun jelema nu sok salat ajig teh teruskeun bejakeun sia ka menteri agama bae salatna nu kumaha gitu naon alasanna sia teh sok lamun si lain mawa lantang sok dituna ai sok teh naon heucul tah sok di dinya mah dewe heucul salat sok ke salat nama diantep tah eta teh ka neraka teu ngarti teu ngarti baik sok salat teh cul salat tadi dewek mah sok salat teh cul salat anu penting sia mawa duit teu wah karena materi maksudna naon dek ka sawarga ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing Allah emangna ieu teh tanah si lain ieu teh daerah kakawasaan aing
sanu ngaliwat ka dieu kudu bayar lamun teu bayar modar Wah, cara modal. Wah, teh apaleun. ieu anjing Macam-macam gitu. naon sia tua-tuanya homo sia teh lain kuring mah ngabejaan bahaya di dinya bahaya naon di dinya ulah ngaheureyan jelema ieu Wah, jelema bahaya sangat. nah sangar ieu jelema teh ieu teh jelema teh keur nguliling neangan tanding anya cenah neangan lawan saumur hirupna canyahoun digetih sorangan Kan. gerapek pecahkan dagor tasirahna kulinggis kuat modar Wah. Wah, atuh. lamun hayang salamet kitu oge tapi kuring teu boga duit tong aya alesan naon-naon Eta ahli. Kepercayaan kan. aya eta naon sia dina saku aya nu melendung gitu berarti ayaan ieu mah surat kadiekeun Pun baik. duit aing ge nyaho nyaan surat demi Allah aing mah lain duit pasrahkeun sia jika kadiekeun urang ku aing cokot lamun nya mah surat ulah tuh berarti duit kumaha teuing euy sok dikibikeun semua jeung tibatan mikeun surat aing kajeun gelut jeung sok tapi kapal bah mana pangabisa siling kayaknya aing teh lain saurang kabeh datangkeun Oh, ngutuk tah. lamun kabeh babaturan sia datang ka dieu aing lumpat Atuh teh. lamun ngagrup jeung aing hade ye jelema Alus. nanya ka pi kageuleun Alus menjadi grup teh kompak. Cikan sok lamun kitu carana sia. Sok buktikeun sia. Hoi. Nyaan pinteran euy. Gerakan naon teh? Gerakan kalakai ketebak angin. Eta teh. Hoi. Anjing. Gerakan naon? Gerakan naon? Anjing euy. Luar biasa aing dek ngarontok angen di sunul. Wah, Ku huluna kadung teu diteke we. mun Ya beunang. balangah atuh. Ya, mun beunang mah pasti. Weta. Hoi. Anjir. Nyaan pinteran euy. Pernek-pernek ya pintar. Pinteran euy. What? Sok sia. Lamun geus kieu sakedeung deui moal bisa napas ya teh. Sok ditutup liang ti korok aing. Ya atuh. Ada aya eta gerakan. Gerakan naon eta? Eta gerakan naon kan? Gerakan timbangan. Oh, eta teh. Kamana beratna musuh bawa kayaknya. Jadi lain aing nu notokeun, sia notokeun maneh. Ke bawah ku tangan. Rahasia teh sebenarnya mah. Ulah dibejakeun. Kudu Ya, nama. anuy. Luar biasa. Ahli ulin. What? Tah, tuh. Kapan Bio? Tah. Anjing, anjing. Naon? Beungeut aing kana tai muning. Hakan, hakan.